Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadayana. Atepang deui sareng Kang Deddy Kosmo dina acara Sempal Guyon Neng Icih sareng Kang Deddy ngalangkungan channel YouTube Kang Deddy Kosmo. Mugia wae wargi sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Tah wargi sadayana nya Kang Deddy sareng Neng Ici bade ngiringan ngahibur wargi sadayana. Kukituna tong ka mana-mana sumangga urang tinggal dangukeun perhatikeun lucu atanapi teu upami teu lucu mah tong dia naon seksirikeun mangga urang tinggal cariosna ayeuna tong ka mana-mana saprep heula anu tacan saprep anu parantos saprep hatur nuhun anu masihan like-na oge hatur nuhun nya di like-nya disebarkeun kengeng tiasa di share mangga atuh sok tong ka mana-mana ayo lagi cariosna ayeuna teh Neng Ici diajak naik kuda. Urang tanyakeun ka si Ici teh. Ci, ka dieu Ci heuy. Naon Kang? Lain naon-naon urang aya beja teh beja ti baturan urang cenah maneh cenah diajak naik kuda. Akang masuk kitu wae. Apal ayeuna teh aya beja ti batur, abi ek naon-naon teu ni apal wae atuh. Lain da urang mah teh Ci. Loba mata-matana. Mata-mata naon? Mata kucing. Mata-mata spionisase. Spion. Eta bener. Da aing hese pisan ngomongna ge loba naon teh kaca spion. Alah kaca spion siga motor Kang, siga mobil. Pokoknya mah loba nu ngawasin soal Ici mah. Alah abdi diawasin abdi teh Kang teu korupsi. Lain soal korupsi Ci. Lain aya beja ieu mah. Beja teh beja naon atuh Kang? Lain beja maneh diajak naik kuda. Lain kitu caritana Kang. Kumaha atuh diajak naik kuda teh? Kamari nya abdi teh ngagaduhan ngarencangan Kang. Lalaki awewe. Lalaki atuh Kang mah nya awewe. Tapi mun awewe mah atuh naon teh martabak lawan martabak. Jadi lalakinya nya lalaki atuh Kang. Kumaha teh lalakina? Kasep? Ih atuh Kang, jeung akang mah jauh bumi jeung langit. Jauh atuh, ai bumi jeung langit mah jauh, Ci. Lain maksudna akang mah goreng patut itu mah ganteng pisan. Baik goreng patut ge euy da anu penting mah hirup. Lain soal hirup gitu Kang, geus goreng patut teh loba ngomong Kang Deddy mah. Tong di beja-beja ka batur atuh cik atuh tutupan ai ka dulur teh. Dulur ti mana? Dulur hewan gitu. Teruskeun nya eta teh aya babaturan lalaki Kang meuli kasep lagi ka bina-bina. Alah euy hewan kasep ka bina-bina. Eta mah meuli naon teh meuli licin kitu Kang. Naon teh wajahna teh meuli bersih, mulus, meuli tanda-tanda aya bintik-bintik Kang. Terus kumaha eta teh? Nya abdi teh diajak ku anjeunna teh sebutkeun ngaranna teh Kang. Entong disebutkeun ngaranna urang apal. Saha Kang? Udin nya? Lain mah nya Udin atuh. Asep lain, Asep mah sami seueur pasangan Kang. Ujang lain mah nya Ujang atuh Kang.
Satu, penasaran. Cenah apa? Tapi teu apa? Urang poho pura-pura we urang apal mah. Iya Kang Thomas Kang. Orang bule kan? Lain Kang, orang Cicalengka. Hebat ngaranna Thomas. Thomas naon eta? Thomas Cup Kang. Thomas kapan? Cek bulu tangkis. Lain Kang Thomas Cup. Eta teh Thomas ieu Thomas Suryadi Praja. Oh, aduh karena harusna mun siga bule aing ngaran tukangna memang ciri khas Sunda. Tah eta Kang. Abi teh diajak, kita teh kan diajak naik kuda kemarin teh. Ci, abi teh cenah meuni resep ka Ici teh. Kumaha urang naik kuda, Ci bareng. Diajak naik kuda Ci. Asik Cek abi teh, bade naik kuda di mana, Kang? Cek manehna? Nya naik kuda, cenah naik kuda engke di pelaminan. Ai naik kuda eta mah Ci atuh kewajiban. Heeh, siga mah naik kuda-kudaan, Kang. Berarti maneh teh dikawin sih. Heeh nya. Aduh alhamdulillah geuningan abi teh laku. Ayeuna daekeun ka abinya, edek ngawin abi. Si Ganoa eta beureunya ka ieu nya ka sihir ku ilmu maneh. Alanya ka pelet sigana mah Kang. Pake pelet naon mah Ci? Duh Kang, abi masih kena make peletot. Peletot. Jadi Ci. Nya abi gedah tuh geus lami atuh tengah randa Kang. Ya abi bade dijadikeun we, abi bade naik kuda teh. Tapi satas naik kuda kedah kawin heula nya Kang nya. Nya kudu nikah heula. Nya kudu nikah nya Kang nya, engke di KUD nya Kang. Lain di KUA. Sugan teh ayeuna teh pindah di KUD. Ai di KUA di kana. Di KUA nya Kang. Irahannya waktuna anu alus nya Kang. Waktuna anu alus mah subuh. Atuh Kang KUA anu tutup atuh Kang. Pokoknya mah urang mah ngadoakeun ka manehnya sing jadi gitu nikahna. Pokoknya poe naon kurang didukung lah. Nya teh kitu mah Kang didukung nya Kang nya. Lamun misalkan abi naik kuda, teman tuan norong nya Kang, ada orang nya Kang nya. Oh, mali we nya urang kudu asup. Entong Kang, teman Tuhan Kang. Mantuan ku doa we, abi sing lancar Kang naik kudana. Naik kudaan aja nya. Aku mohon kitu atuh nya Kang nya. Abdi bade uwi. Ka mana Ci? Ieu bade ngaduk deui. Ngaduk gawe ngaduk. Nya Kang da pagawean awewe ge penting bisa we sagala ge aya ngaduk aya ngenekan kadang jualan eta teh. Jualan naon? Jualan sapi batur Kang. Ya teh Kang nya mangga. Sok atuh Ci, ya ge urang doakeun nya. Mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar si Icinya urang doakeun we nya mugia si Ici teh jadi eta teh dikawin ku Thomas. Thomas. Wilujeng lah ka Thomas ka Ici nya mudah-mudahan jadi bener-bener eta dikawin. Tapi urang mah sieun kitu nya. Sieun teh kang sabaraha poe kitu geus ieu deui, geus pisah-pisah deui. Keun doakeun nya. Kah lagi sadena sakieu wae nya ceres ti Kang Dewi sareng Ici mugia katampi sareng tiasa ngahibur bagi sadayana. Salam sehat, salam bahagia, salam sepaguyun Pasundan. Kang Deddy Kosmo pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.